ketika maca soal maca kitab ahli-ahli Allah mimiti orang maca Kangjeng Nabi, Masya Allah Kangjeng mawa qurratu aini fi salat leng ketika salat nu kadeuh hiji Allah qurratu aini fi salat. Urang ngadenge deui Sidina Ali, cek Sidina Ali kurang mah lamun keur salat teh nikmat jasa sehingga kula wasiat tak cabut pedang teh engke cabutna ketika kula keur salat teu karasa. Imam Syafi'i begitu salat pernah manehanana salat teu ruku-ruku. Pernah terjadi Imam Syafi'i penting salat tahajud datang ka dur subuh teh teu ruku ku ngeunah-ngeunahna. Maca Quran bari salat bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Datang ke Allahu akbar Allahu akbar. Cik Imam Syafi'i subuh can anggeus can ruku Masya Allah. Habib Rozak pernah sujud teu hudang deui nya geus sarua orang molor tamah. Ya Allah ya Rabbi, aduh pamajikan lagi kaget gua Habib nggak bangun sujud lama amat itu ayo dihudangkeun ngacai ya. Lamun keherun bejana baheula titah ngopor ka pamajikanana ditanya ya hayam naonkeun opor nyanana asup ka kamar tilu peuting keluar nanyakeun opor asak heuy cek pamajikanna nanyakeun opor geus ka mana opor geus jadi tai deui di teh kotok kan pata di teh opor ieu poe naon pamajikan nangis emang poe naon heuy dewek teu keluar-luar tilu poe dewek tah kakak raja ulang kunaon eta kunikmat qurratu aini fi shalat. Masya Allah tablah dieuna carita-caritaan tuh Tuan Syekh Abdul Qadir.